Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung dibarengan ku pang ijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Bogel Raja Begal bagian anuka salapananya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Aceuk Rebeka Almaira ti Palihan Majalengka. Kangge Aceuk Rebeka ngahaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Bogel bagian anuka salapana. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung-dung des. Para wargi sadayana. Tukang ojek diongkosan kalawan duitna dileuwihan beungaheun pisan. Atuh geus kitu mah tilu tukang ojek malu terbalik. Tuluy biur we, ngabiur nyalemprung balik deui ka pangkalan nu aya di parapatan. Sedengkeun si Bogel, si Taslim jeung si Arman harita laju laleumpang muruk ka tengah-tengah kebon kaduna Bah Ohim. Sabab di tengah kebon kadu teh aya saung. Niat nama di saung teh rek babagi duit hasil ngabegal teh. Barang srog nepi ka saung, tiluanana langsung ngalacat kana palupu. Si Bogel langsung ngajemprak sila tuluy metot resleting rangsel breh teh duit ratusan ribu jeung 50-an aya loba. Atuh tiluanana nalika nejo duit teu sakitu lobana sing serenge. Aduh ngalaman oge nya ieu urang boga duit sakieu lobana euy. Sok hitung kumaneh lim, hitung euy. Cek si Bogel marentah ka si Taslim. Heuglah kuing dihitung Kang, Mang. Si Taslim gasik ngitung duit kalayan khusyuk sabab sieun bisi salah. Sakapeung ngaletak heula ramo leungeun ngarahan teu lesang. Sanggeus beres ngitung duitna, pok si Taslim ngomong,
aduh sadayana aya 17.500.500 perak mang, cek si Taslim. Heunya sok atuh dibagi rata we, sabaraha ewang sing adil bagi tilu keun. Ulah mikir-mikir capek jeung teuna, sok we bagi rata bagi tilu, cek si Bogel. Ah ulah dibagi rata atuh mang, apaan mamang mah pamimpin, bagiana jelas kudu panggedena mang. Uing usul yeuh, baelah uing jeung si Arman 5 juta sewang, terus keur mamang 7.500.500 perak mang. Kumaha mun kitu man 1 juta mane man, cek si Taslim bari ngareret ka si Arman. Nya kitu satuju atulah, salianti pamimpin urang apaan mamang Bogel teh anu pangcapena, anu meh ngorbankeun nyawa jeung deui anu gelut ngalawan opat begal tadi teh, cek si Arman satuju karena kamandam ti si Taslim. Nyaheug atuh ari kitu mah kumaha marane we, mamang mah dambung harak tadina mah hayang ratanya rata, tapi ari marane satuju mah nya teu naon. Ayeuna urang yeuh kudu buru-buru ingkat ti dieu euy, bisi kaburu aya jalma, sabab cenah ieu kebon ayeuna mah dijagana teh ku Mang Bima Aljabar cenah. Pantes we Bauhim tara nitah gawe ka urang, da ayeuna mah geus boga pagawe anyar geuning. Ieu sok geura bagi-bagi, cek si Bogel bari jung cengkat. Satulina geus meunang bagean mah tiluanana, tuluy turun tina palupu. Geus kitu kenceling weh leumpang. Dua baladna nuturkeun di tukang ngiclik, meuni sumangat lengkahna oge, sabab mawa duit anu lain saeutik. Barang srog nepi ka pengkolan pertiluan, reg si Bogel ngarandeg, tuluy pok ngomong. Tah, engke isukan mamang samper deui nya, ke urang ngobrol di kebon sampeu euy. Juga itu ayeuna mah baralik ka imah masing-masing, kade sing hati-hati, kade jaga duit ulah lagrag, jaga letah ulah nepi ka caletot nyarita euy, cek si Bogel papadon samemeh papisah. Siap panglah siap, tebal si Taslim. Nya geus kitu mah tilu urang jalma teh lempangna papisah. Si Bogel ka katuhu, ari si Taslim jeung si Arman ka kenca. Si Bogel harita lempang, teu lila oge srog si Bogel nepi ka buruan imahna. Barang datang langsung dipapag ku anak jeung pamajikanana. Si Rudi jeung si Bobi sing beretek lalumpat ngabageakeun kadatangan nu jadi bapa. Horse, Bapak datang mah datang. Pasti Bapak mawa duit lobanya, Pak, cek si Rudi bari langsung murantengan kana tak-tak bapana. Orang kakorseli Pak, orang jalan-jalan, uing mah hayang jajan borondong jagong, Pak, cek si Bobi bari ngabebenyeng kantong anu digandong ku bapana. Untung ku si Bogel buru-buru budak teh dirawu tuluy di pangku, sabab lamun teu kitu kantong bisa soeh, terus duitna bakal maluragan. Tos damal di mana deui, Kang? Mun sadinten sawangi geuning, cek Cewati tuluy sasalaman ka salakina. Biasa menang pagawean di Kuningan nyi, ayeuna mah akang rek diajar bisnis jeung babaturan akang, nya sugan we aya hasilna anu bakal ngarubah nasib urang, cek si Bogel bari tuluy bus asup ka jero imah, laju gek diuk dina kursi butut. Cewati leos hideng ngaleos ka dapur pikeun nyokot cai haneut keur nyuguhan salakina. Kurunyung teu lila geus ngurunyung deui, sok nunda gelas tuluy gek diuk maturan salakina anu katara bangun anu capek.
Ngan abdi mah sok hariwang ari akang indit lami-lami teuing teh Kang. Cek Cewati bari mancetan suku salakina. Nya engke mah ku akang dipangmelikeun HP lah nya. Ngarah bisa komunikasian urang teh jarak jauh. Pokona usaha akang ayeuna bakal hasil we nyi. Akang rek ngabuktikeun ka bapak jeung si Ambu Nyai. Akang oge bisa jadi jalema anu aya. Kajeun awakna karasa lalung se, tapi nyarita mah tetep sumanget. Nya syukur atuh upami kitu mah Kang. Abdi janten reug-reug sareng bingah. Nguping akang gaduh kahoyong kitu. Nya ngarah akang aya nu ngajenan ari jadi jalema boga mah. Moal teuing disebut si Bogel ku batur teh. Sahanteuna ku batur disebut teh Kang Bogel atawa Pa Bogel atawa deui Den Bogel. Da ieu mah selembur anu nyebut ka akang teh Mang jeung Emang. Mang oge ngan aya 2 urang, si Taslim jeung si Arman wungkul. Dari nu sejenna mah susah si wae ka akang teh jiga ka anjing. Keun bae atuh Kang. Ku batur disebut si Bogel. Da ku abdi mah disebat akang Kang Abdul teh Kang. Nya geus lah. Tah, ieu artos 500.000 nya. Lamun beak kari ngomong, ayeuna akang rek sare heula ieu asa carape jeung teu ngareunah awak ieu rek reureuh nya. Cek si Bogel bari song ngasongkeun duit 500.000 ka Cewati. Atuh pugowe Cewati mani coloho. Sabab tarati biasana nampa duit ti salaki salila usaha sapoe narima sakitu. Tapi duit teh gancang dipesakan, manehna teu loba tatanya. Ari si Bogel jung cengkat tuluy ngoloyong muru ka enggon arek sare. Kocapkeun si Taslim, harita si Taslim geus nepi kaburuan imahna. Nepi ka imah kasampak indung bapana keur sing haruleng dina golodog. Atuh barang nenjo anakna datang teh langsung we duanana sing korejat cengkat. Pok bapana nu katalah bah pepen nyarita. Datas di mana sih ya Taslim? Kamari indit isuk ayeuna karek jol datang ngariwangkeun kolot sia maneh teh ah. Leuh lamun balik menang duit mah da si mana maneh? Ceuk bah pepen satengah nyarekan. Jaba geus teu boga beas urang teh deuleu Taslim. Haben we ngeclokan ka tatangga era deuleu ari maneh ngadon ku kuluyuran ulin wae. Mainah oge rada mureleng ka si Taslim. Loh, dasar jelema karolot ku maneh. Nyau anak teh kakarek datang malah dicarekan capek uing teh bah mak angguran mah bagiakeun suguhan mak tembal si Taslim. Udah maneh mah teu beunang diandalkeun atuh Taslim. Tuh tenjo budak batur mah geus jadi jelema sia teh ari maneh ngadon ulin sia teh karek datang di ayeuna di mana si maneh cek bah pepen mureleng. Ari uing lain jalma kitu bah. Uing teh monyet atawa kadal kitu bah. Si Taslim jadi malik ambek. Ye, jadi jalma teh maksudna jadi jalma anu sukses dulu. Tuh Tejo jang Andre geus jadi polisi ayeuna teh. Jang Mamat geus jadi bos. Jang Sonandar geus boga bengkel dulu, bengkel motor. Nah, ari maneh ukur jadi kuli we bari kulina oge tara hasil sia mah deuleu Taslim. Har ari abah teh boga polo atawa teu bah? Apan batur mah mata kitu ge disakolahkeun bah. Terus dimodalan ku kolotna. Nya jadi wajar we lamun ayeuna jadi jaralama sarukses teh bah. Ari uing coba disakolahkeun teu pan ku abah teh. Dimodalan oge pan teu. Tapi kudu sarua jeung batur. Ari abah teh waras teu bah?
budak bangkar waras ya, kalah kok kakolot wani nyarita gitu ya, digambleng ku aing Taslim. Cek Bah Pepen bari nyirilik dampaleungeunna geus meber arek nampiling anakna. Tapi sak si Taslim gancang ngodok pesak calanana bari sakilat metot duit sabaraha lambar. Tuluy eta duit anu dina leungeunna dipake nadah dampaleungeun Bah Pepen anu rek ngagampleng kana pipina. Plak kep duit teh langsung dikepeulkeun ku si Taslim kana leungeun Bah Pepen. Gebeg Bah Pepen mun direwas barang breh nenjo duit baleureum ratusan ribu aya kana 5 lembarna. Panon Bah Pepen meuni bunceli teu kungsi lila paromanana jadi robah pok ngomong rada leuleuy ayeuna mah. Aduh ujang kasep anak abah aduh hampura jang abah bah. Aduh rada galak abah sabab abah teh hariwang ka ujang mikiran wae da ka mana ari budak abah teh sabab lamun daya ujang rek kasaha abah menta da abah rek usah geus teu karada kaduga da ujang teh ngarukur anak abah hiji-hijina bah jang cek Bah Pepen. Buka duit di mana maneh teh jalu. Mak butuh pisan ku duit beureum teh. Butuh keur meuli beas. Da ayeuna mah beas teh beuki naek, beuki mahal geuning jalu. Cek Maina bari ngadeuketan ka Bah Pepen. Si Taslim teu nembalan, tuluy wae asup ka jero imah, terus ngoloyong muru ka enggonna. Sedangkeun baladna nyatana si Arman. Ari kayan si Arman mah geus patuh lalis. Punten, ari kayan si Arman mah geus teu boga bapa, ngan ari indung nama aya jeung deui can kolot-kolot teuing. Tibareto mula indungna ninitah ka si Arman sangkan buru-buru kawin. Tapi taya awewe nu daekeun ka si Arman anu teu jelas pakasabanana. Sok sanajan rupa mah si Arman teh kabilang kasep, tapi kajen kasep ari eueuh duitan mah taya nu malire. Tas di mana ujang? Teu bebeja heula rek indit-inditan lila teh. Ngariwangkeun pisan ka kolot sujang. Cek Binung. Biasa gawe jeung Mang Bogel mah lumayan aya lemburan rada gede. Yo keur emaknya bisa yang meuli skincare mah. Cek si Arman bari mikeun duit 300.000. Tadi nama rek mere 1 juta, tapi sieun bisi indungna curigaeun ka manehna. Ulu geuning loba teuing duit teh sujang. Mending tabungkeun saware keur biaya kawin engke maneh sujang. Cenah maneh teh bogoh ka Nyi Padila. Kita keng kasaha deui mak teh poho deui kasaha ka Padila ka Patona ka Fatimah kitu. Salah wae mama ka Nyi Mawar Merah mah. Tapi Nyi Mawar Merahna alimun da uingna boke wae mah euy. Geus ulah ngabahas we kawin mah. Eta mah oge dayang kawin deui kitu mah. Manya uing kawin ari macan kawin deui. Mama geus kolot moal aya deui nu bogoheun sujang. Sok kitu si mama ari bareto. Wah Panji teh pan hayangeun pisan ka emak. Tapi kumaha ngalok ngadon ditampik wae mah. Nyada sieun atuh kawin ka Wapanji mah sujang. Bisi dipacok orai, apan kurang ewakan orai Wapanji mah sujang. Lain Panji eta mah. Eta Panji anu boga showroom motor teh geuning mah, urang Kuningan. Eta lain showroom atuh ujang. Eta mah panadah motor manehna teh. Embung sieun mama kanu kitu mah sujang.
atuh kawade anak buah nama embung bisa dicanung ku ade mah lamun kamang antri da itu mah ya sujang mama geus teu hayang kawin hayang oge boga minantu terus ngais inco atunya dungakeun we atuh uing mah mudah-mudahan we nya uing teh sing gede milik terus jadi jalma boga lamun urang ke geus jadi jalma boga mah bakal babari geranyangan ti pamajikanan uing teh mah geus uing rek sare heula nya mah tunduh mah euy cek si Arman bari koloyong teh ngoloyong ka enggona. Para wargi sadayana gancangna carita caturkeun dina poe isukna kira-kira tabuh 10-an. Harita si Bogel jeung dua baladna geus ngarariung di tempat anu geus dijangjikeun kamari nyaeta di kebon sampe nu aya di sisi lembur. Teu poho tiluanana markel cikopi udud jeung dahareun kadenge si Bogel ngamimitian cumarita ye man lim engke peuting urang aksi deui euy urang action ayeuna mah ulah loba teuing mawa parabot euy ngarah teu raridu teu barura tah engke peuting mah urang aksi 3 kali ngarah hasilna leuwih loba batan kamari anu 2 urang jual motorna anu hiji deui menta dihilian we ka Wapanji sabab urang butuh ku motor paragi indit euy ngarah teu ngojek wae jeung ngarah teu leumpang di dieuna cek si Bogel bari pepeta nya hade kitu ge mang euy terus urang jalankeun aksi di mana ayeuna mah nya urang ngabegal di mana tanya si Taslim bari neuteup ka si Bogel engke urang ka jalan Cikaboe di Cikabo mah sok loba tikungan cocok keur ngabegal mah deuleu keun anu bagian ngarontok korban mah ku Mamang sabab Mamang anu bisa melong di nu poek jadi ku Mamang maka tenjo mana anu motorna alus jeung anu butut mana anu pesakna aya duit jeung eueuhan terus kumaha carana mang euy sok detilkeun ka uing ngarah ka harti mang ngarangke peuting kariprak uing bagian naon tuluy si Arman bagian naon mang kieu man lim mimiti Mamang ngarontok korban tah maneh Arman langsung ngagaradah korban terus bawa kabur motorna langsung bawa ka Wapanji anu kadua bagian maneh Taslim lakukeun anu siga dilakukeun ku si Arman garadah korban bawa kabur motorna langsung ka Wapanji engke Mamang nyusul lamun geus meunang deui mangsa nu katilu bisi aya nu ngalawan mah keun urusan Mamang nu kitu mah oh gitu mang nyasip atuh begitu mah moga-moga we urang hasil maksudnya mang amin amin ayo menang teu ngabegal diaminkeun kitu nya euy kitu diantara obrolan si Bogel jeung dua baladna ngararancang pagawean jahat keur engke peuting nyaeta rek ngabegal di tilu tempat. Saterusna mah tiluanana ngarobrol ngaler ngidul sagala diobrolkeun diselang ku nguyup cikopi jeung barang gayem bari dibarengan ku sempal kapiguyon. Kira-kira tabuh 2-3 sore jung tiluana carengkat tuluy laleumpang rek badalik ka imahna masing-masing. Ye Mamang mah hayang buru-buru ngomean imah ieu teh euy geus rek runtuh palaur bisi kaburu usum hujan suhunan oge geus potong lamun kahujanan sigana bakal euy imah Mamang teh euy cek si Bogel bari leumpang
Uing mah lamun ke penting hasil isuk narek beli HP anyar mang euy. Tembala si Taslim. Mending ayeuna we rek beli HP malim da boga duit nu kamari meureun. Cek si Arman nyelengkeun. Kari saeutik duitna beak dipake bayaran hutang ka warung jeung ka tatangga kurut indung uing euy. Tembala si Taslim. Atuh da loba teuing hutang mane malim. Hayang meuli HP model kumaha kitu mane lim euy. Si Arman penasaran. Nya uing mah yang HP nu alus atuh man. Anu ngetikna ulah pabelit geuning. Kapok bareto boga HP Cina, HP Iceri teh geuning. Ari ngetik bener, ari keluar kalimatna lain. Matak jadi salah paham. Aing hayang walu nu keluar ngadon hula pan gitu. Urang hayang sangu nu keluar malah sange pan lieur. Urang nulis ngewa nah anu keluar ngadon ngedong. Nya uing oge sok ngetik sayang ari keluarna hayam lim euy. Paingan uing sok ujug-ujug diputuskeun ku awewe. Si goreng ngetik bener tapi nu katulis salah. Kitu uing oge sok ruji tingah dewek mah euy. Saja jalan tiluanna galecok. Nyahirna dibarengan ku ngobrol mah teu karasa. Tiluanna geus nepi ka pengkolan. Si Bogel leok melok ka katuhu. Ari si Taslim jeung si Arman mengkol ka kencan. Tiluanna papisah muruh ka imah masing-masing. Barang nepi kaburuan si Bogel ngajenghok. Sabab tetela di buruan imah teges aya paat mak mito halalakina keur ngajantang. Ngawaskeun suhunan imahna. Paat mah ngawaskeun suhunan imah si Bogel bari gogodeg. Tuluy kadenge nyarita. Bari sorana rada bedas atuh meuni atra nongtoreng kadenge ku si Bogel. Teka beneran boga minantu teh aing meuh. Imah goreng jaba geus rek runtuh. Kaduh baheula teu buru-buru dikawinkeun ka Jang Ismail anak aing teh. Meureun anak aing moal ka talang sareng ieu. Aduh. Cek Paat mah. Kadengena matak nyelekit kan hate Mang Bogel. Pok si Bogel nyelengkeung di tukang. Tas lami pak, Cek si Bogel. gebeg. Paat mah ngagebeg tuluy malikeun awakna. Cikene bieu karek datang gel. Ngajak bapak teh ka dieu rek nawaran bahan ti imaheun. Bapak boga kai sengon menang ngeueum. Bisi ujang boga duit pek geura beuli. Ngan ulah dianjuk bisi teu kabayar. Cek Paat mah ongkoh nawaran bahan tapi nyaritana bari semu ngahina. Sabaraheun kitu pak? Cek si Bogel penasaran. Lah 5 jutaan ge cukup keur saimaheun mah. Tapi kita maneh boga duit di mana? Pan keurdar oge sok seuseut. Cek Paat mah angger nyaritana teh ditungtungan ku ngahina. Nya abdi mah jalma sangsara, jalma ripuh, kokoro nyosok malaratrosa. Bujeng-bujeng artos sakitu saperak oge teu boga abdi mah, Pak. Jawab si Bogel. Nya kaduhung ka dieu bapak. Nyari kitu mah bapak rek balik dewe rek ngajual kai teh ka batur moal ka maneh aja. Cek Paat mah. Geus kitu mah Paat mah ngalengkah leumpang ka teras. Terus nyalukan anakna. Nyatana Cewati bebeja rek balik. Nyi, bapak rek balik deui nya. Teu nunggu heula anakna, harita Paat mah langsung ngaleos, ngabeng beos teu malire ka si Bogel. Atuh si Bogel beuki nyeri hatena, tekadna beuki kuat, arek ngabegal unggal peuting ngarah tere hasil.
Koloyong si bogel ngoloyong ngalengkah ngadeketan golodog imahna. Nepi ka golodog gek diuk. Katara beungeutna beureum nahan amarah anu kapegung. Keur kitu torojol Cewati norojol. Ai geuning akang. Nah ka mana ieu si bapa geuning seueuh Kang? Cek Cewati. Si bapa mah geus balik ke alam baka nyi. Cek si bogel nembalan saceplakna. Ih, sok kitu akang maka kolot teh pamali Kang. Cek Cewati bari gek diuk di sagigireun salakina. Tapi karek oge gek diuk na atuh. Ari ujug-ujug. Heuleum. Waktosna kabujeng seep. Wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.